naon ku Iteng pamasakeun. Jeung naon oge asal jeung Iteng masakna. Ah bisa wae kabayan dua. Baik, kabayan naonan mana di dieu? Rimi siga teh si Iteng. Ampun, mana masih ngarepkeun si Iteng. Da kumaha atuh masih ngarepkeun balik. Ya naon atuh cerita namun disampaikan ka gamon kitu. Bisa ngapa mah kurang ceritakeun. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah lebih untuk dapatkanmu. Terus berlari Capek. Tinggal itu lagi teh ni endah. Alah heeh, mun endah kitu. Iteng heula sakedap. Barek abana. Mereka ditu heula. Dan Si kabayan ngarerewas. Iteng, ari mana naonan di dieu duduan si kabayan. Ayo orang balik, ayo dek pangi. Saha mah? Ayo we lah. Ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lagi asap pada dia. Kenal geus mak, nu nanti kan di dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun tuh nggak telat. Mohon disawios mangga kali. Caina wae ieu teh. Mohon dapat alias itu. Oh, mohon mangga. Tuh cerita nate emangnya orang bisa ngelupakan si Iteng. Kurang ada nu cerita maneh jadi karunya ditinggalkeun kawin ku si Iteng. Geus maneh aku kudu mupan ti si Iteng mah nya saumur hirup maneh dek mikiran si Iteng. Orang oge hayang ngelupakan si Iteng da kumaha tuh orang teh masih bogoh. Ari ayeuna